Si Ben yang si Doni. Ben, Don. Akang Don. Kang. Akang. Kemana nih Don? Kabur. Kabur. Ayo ditanya di kemana nanya? Ayo kita. Bro. Kemana budak. Di geroan kalau kabur. Aduh, ampun ya. Si Hansip kemana sih Hansipnya? Aduh. Siapa sih Ben? Hang bat ngising orang teh, bener teh, mulus banget teh. Yang ngising. Heeh. Saya masuk bohong baik. Ih, serius teh, bener sampai nabrak itu teh orang teh. Kos dikejar-kejar setan. Aduh, bener teh, orang mulus banget teh ya teh. Aduh. Aing mah curiga kasih ya. Curiga besi amat ka aing teh, bener teh. Masalahnya kamari Ustad ngomong ke aing. Si Doni nyokot singkong sia aja nanu ngajaran. Sia teh nya. Sia mah teh bener. Naon sih teh, teh bener bae si amat teh. Sia jeung si Doni mah geus sarwana. Henteu, urang masih Doni teh. Aing mah teu percaya. Ayeuna kieu bae, Ustad gambar geus ngomong ka aing. Sia jeung si Doni kudu diamprokeun. Nah, engke sia di bejaan diceramahan ku Ustad. Kumaha? Kumaha tuh urang hebat ngising teh. Teu bisa. Ayo buru ka Imam Ustad. Ayo. Ya Allah. RT buka ge kembali kolot kemudian naon Sia ngalang be sia. si buta apa nabrak aing Don Aing buru-buru lompat saya ngalang bae. saya kemana emang Buru-buru aing. kemana Naon sih sia belum ke situ lah. kemana sih ya Si budak bernaon sih? Ribut duaan. Naon sih? banyak sih Geus kolot oge pase we sih. Mari kenaon. cek naon nih budak teh ka dia Tong menggeron aing budak letik, Mang. Situ era si eta teu puasa apa Emang ini bulan puasa. bulan puasa Pokok aing era tuh. mamawa kerupuk geus mamawa lah. eta. Geus tong pase. Siapa rawasa teu? Puasa teu? Puasa aing mah. Puasa, Benar. ayeuna. Puasa. ayeuna puasa Diuk we diuk. Geus diuk tong berdebat. Diuk. Naon? Diuk. buset Diuk suruh berat nih diuk. Diuk. Tah, geus karolot oge para sawe. Aing ngodaharan ya, Mang. Kumacaran aing yang jadi babaturan. oke baeng mah Aduh. baturan mah Tapi aya syaratna. Aduh. Aing maneh, aing teh yang jadi babaturan. Nah ditinggal galepak we. Naon syaratna sok? Naon syaratna, Bro? Tong diliating. Naon? pokona si kudu dagang gandong aing dek teu Daek aing ngagandong ka mana? Hayu. Di Pak RT. Awak leutik ya digendong. Bawa lompat kuring. pokona gandong ki mah PRT aing Ayo lah, ayo tok nangtung. Ayo, Angkat aing. nangtung. ayeuna yuk Don Ayo. Ayo. Ya. Di bengkelnya. Ayo. Gandong. buru Yo. Hari giras deh mah tanya. Tah. buru lah lila bat sih Si Mamang. panan Hayang tere mah kieu ya, Bluk. Bro. Tah. Oh, bro bro aduh, gila banget Budak di geroan sama. Yalah kayak nonton Johor. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kuat puasa ya. Nanti ka maghrib. Tadi si Ben yang si Doni mau di geron kakak kaburnya. Oh jangan sieun sugan nyahoan ya. Nomor RT ya, sugan liwat orang sidang RT ya.
RT mau si Ben ditenteng-tenteng gitu. Gua kasih akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran ya di mana? Nah, iya, si Ben ya. Ada di kamarnya di situ lah. Dekat. Pesan ban puasa. Eta tadi lompatan we kapang urang ke tos di Lebak. Oh, kumaha ieu. Nu kamari masalah si Doni, cenah manehna kan anu awalidena. Yo, astagfirullahaladzim, Ben. naon Kang, urang teh nyolong-naon. Nyolong-naon. Eta deui main bebawa-bawa aja urang hebat ngising ieu tadi teh. Gemulas banget. Dengan aya bayeuna alasan. Urang teh tos di Lebak. Heeh. Sumpah we ditubruk, cek urang teh dikejar-kejar setan. Dan teh. Cenah yang mie cing mulus geus poe tarik bawa ka dieu. Soalnya kan menang curigakeun di rumah. Oh. Percaya urang. Teh kitu bat ka wargana sorangan ge. Jangan mana kagetan tadi. Kapan jeung saya didinya tah di pertigaan. Ya. Saya geroan. Puasa berkah ka mana jeung si Doni. Kah si Doni ka manehna? Ku eta ieu tanya ho ieu. Umur ayeuna udah aprokan ieu. Urang tadi buru-buru Kang, mules. Sumpah teh bener, lagi kabur ieu. Geus ada orang yang nanya. Hmm. Iya bener ya. Bener teh didinya jeung si Doni ngarencanakeun ya nyabut singkong di kebun saya. Henteu, beneran? Udah bohong. Bener Kang, teu bohong ieu. Si Doni geus ngaku. Iya, Iya, harapan RT ya. Lamun teu jujur, orang kapolisikeun teh. lebah ieu mah kumaha nya? Kamari kan dibejalan ku saya ge. Iya. Kurang ngelakuin hal anu seperti itu. Apalagi ayeuna di bulan suci Ramadan kan. Iya. Nah, anu bisa mah geus we tinggalkeun anu kitu. Paling si ajaran tobat geus nepi ngaji kan. Geus ulah kitu-kitu deui. Mbak doang. Siapa mah ieu nya? Tong-tentong dibawa ke polisi. Ya, enak kan keur puasa. Lamun dia nggak bohong, menang lapar jeung haus doang. Pahalana leungit gara-gara nggak bohong. Saya tanya sekali dia. Bener tuh didinya jeung Doni anu nyokot singkong di kebun saya. Si Doni ngejakan orang Kang. Tuh, salah. Kumaha teh ieu urusana? Ya, itu bener. Emang intina mah mainna duaan teh. Emang saruana. Saruana teh bener. Ki geus, urang nungguan si Doni geus. Mudah nih liwat budak ya. Si Doni Kang bener, urang bos bet ieu. Gara-gara mulas. Oke, nungguan si Doni heula. Si Ben geus kemana itu jeung Pak Ustad. Kabur wae. Ayo, kemana yo? Ayo. Bung, ayo. Partai yo. Aduh. Yo, Kang yo. Urang yo. Iya, diuk. Main teh. Tah, ayeuna kabeneran. Mumpung ieu geus karumpul kabeh, tah ieu ya budak duaan aya. Nah, ini daripada main apa salah-salah bae. Tah, enakna dikumahakeun tah. Ya, Ben, Don, nengekeun ya. Saya nanya ke si Doni kali deh ya. Don, bener tuh didinya anu nyopot singkong di kebun saya, jeung si Ben. Bener tuh Don? Ditanya, bener tuh? Aku sia. Bener tuh? Nah, guys, berarti emang didinya duaan ya. Ya, anu nyopot singkong di kebun saya. Oh no. Astagfirullahaladzim. Budak letik, teu puasa. Jangan panggil aku budak letik, Pak Ustad. Hah? Emang ini bulan puasa, Pak Ustad? Lah bulan puasa. Lah kan orang mah budak leutik, Pak Ustad. Teu puasa ge teh naon meureun? Ya, kajian budak letik ge teu puasa, tetep ngadaharna ulah di luar. Jadi kudu di mana? Di jero ke, di ditu ke. Berarti ke, Pak Ustad. Lain jero eta, jero imah. Oh, jero imah. Heeh. Dia puasa dah, yang puasa teu? Astagfirullahaladzim, puasa. Bener, belajar puasanya. Iya, wapan heula. Heula, geus belajar ya. Geus belajar iki di berekan deui. Pak Ustad. Enak mah kieu geus, enak gambar Ramadan, geus enak mah urang saling maafan be. Ya, Hansip, Deni, Doni, Ben, Pak RT, Hansip geus enak mah saling maafan be. Anu geus ulah dibahas deui. Ya, ayo mangga, terima kasih, mangga. Ayo. Halus, Hansip, yo. Banyak orang tanya. Aduh, orang itu. Terus, ampurannya ya, menyalahkan mana? Kang, ampurannya.
singkong. Ngapurnya kemarin ngomong mana? Udah. Kurang iya, kurang aku jauh. Pura-pura. Bekalinya. Masih mana ya? Oh, masih gas. Oh ya, ada gas. Kenapa gas? Karena emang gas. Ampun, apa-apa. Marani ya? Gas ya? Bapak, tinggal lu. Mulai dah ya? Mau jam maghrib. Nah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Apa-apa. Aduh, hargai.